Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan kalimah aktif jeung kalimah pasif. Sate acan diajar, urang ngadoa heula sasarengan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin. Amin. Tah, ayeuna hayu urang kawitan diajar ngeunaan kalimah aktif jeung kalimah pasif. Tujuan pengajaran dina dinten ayeuna nyaeta siswa bisa ngabedakeun kalimah aktif jeung kalimah pasif. Kalimah aktif nyaeta kalimah pagawean anu jejerna nuduhkeun panglaku pagawean anu kaunggel dina unsur caritaanna. Contoh kalimah aktif: Al-Kausar keur nyieun clipping. Al-Kausar nyaeta mangrupakeun jejer. Jejer dina bahasa Indonesia disebat oge subjek atawa pelaku atau benda yang dibicarakan dalam sebuah kalimat. Kecap nu kadua keur nyieun. Keur nyieun kaasup kana caritaan. Caritaan dina bahasa Indonesia disebut predikat, yang artinya apa yang dilakukan atau dialami oleh subjek. Kecap nu katilu aya clipping. Clipping kaasup kana udagan. Udagan dina bahasa Indonesia disebut oge objek atau sesuatu yang diberikan pekerjaan atau kata benda apapun yang dibicarakan terhadap subjek. Ieu aya contoh-contoh kalimah aktif. Siva maca novel. Nyoman nyieun janur. Dimas ngadagangkeun baso. Salajengna aya deui kalimah pasif. Kalimah pasif nyaeta kalimah pagawean anu jejerna nuduhkeun nu ngarandapan atawa nu kakeunaan pagawean. Contoh kalimah pasif nyaeta ranginang dipoe ku Bu Nani. Ranginang kaasup jejer, dipoe kaasup caritaan, ku Bu Nani kaasup udagan. Ieu aya deui contoh-contoh kalimah pasif. Hayam diparaban ku Dedi. Kekembangan dicebor ku Asih. Tah kumaha tos tiasa ngabentenkeun kalimah aktif jeung kalimah pasif? Gampilnya Sakitu sakitu wae pangajaran kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan hidup tiasa ngatosnya tong hilap pancena oge dikerjakeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.